kudu sadar karena Al-Quran surat Fatihah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Berarti manusia mah eueuh hak dipanjung-sanjung, eueuh hak dipuja-puja, eueuh hak dipuji-puji. Da puji mah milik Allah. Urang mah hinaeun, ledekeun, cacieun, makieun. Matak ibu ngaledek kuring, sabenerna Allah deuk mupus dosa kuring ku pangledek ibu. Sabenerna lamun kuring dihina, Allah deuk mupus dosa kuring ku panghina ibu. Artina jelema nu ngahina cantang tu mulia, jelema nu dihina cantang tu rendah. Well tah. Kumaha atuh lamun dihina, diledek, dicaci ku batur, tong dilawan. Nama yang tong dilawan Allah mere simbol buah-buah anu buruk, buah buruk teu kudu euneuk-euneuk, buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk memurag sorangan, nu ngahina, nu nyaci, nu maki tong dilawan, engke ge eureun sorangan. Aduh, situ percaya tah mata teu kudu lawanan, lamun dilawan sarua burukna. Da urang mah atuh lawanan wae hirup teh nya matak baruruk kabeh. Bukti lawanan eta nyin masjid pabalatak loba da kitu lawanan wae. Oh atuh cenah hayang jiga urang Arab moal bisa tarawih di Arab deuh jam 3 subuh dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba, At-Taubah 30 juz saputing tamat beres tarawih jam 3 subuh pecahkan di masjid ieu. Tarawih nek jam 3 subuh teangan nu hafid Quran bayar ku Bapak 1 juta dina sapoe dekul tarawih jam 3 insyaallah can tamat tarawih nu pepelengkingan anu can waladolin juga amin nyiniran isukna jelema ka masjid deui moal pas ditanya mang na teu ka masjid deui jadi cangkeng anjir imam nerra kelo imam dicarekan. Inilah Indonesia lol we jeger heude cenah mah nya urang teh tarawih deukeureun hiling ku aing cenah dekul eta jeger ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas sahaben 23 rakaat teu pasti Al-Ikhlas. Hayang meureun teh surat Anas rakaat ka 10 ngareret heula ka tukang wios cenah kul deui eta cek jamaah lajeng we cenah. Nah da beres salat teh setengah 8 23 rakaat keluar jelema kabeh muji tah maneh Imam Hade mah kapake anjir. Itu mah tahfidz Quran teu kapake. Artina di Indonesia dakwah kudu pinter ngolo. Goreng we ngolo, ceramah lempeng. Kumaha mustami'ah tunduk di Arab mah eueuh ceramah bari heureuy kieu eueuh naha jelema takjub jelema siap narimana coba diurang lempeng ustad isuk diomongkeun kalah ka mayar mahal yai si eta da diurang mah atuh geus jadi adatna pangajian teh seolah-olah kudu neken pangabutuhna. Menang pek bae we ibu babara katakan seuseureun ge alus we cirina jelema seuri teh jelema bunga da jelema nu sedih mah batur hayang sedih teh ngebetem we tah ieu nu boga hutang ka Bank Emok teu kabayar teh matak isukna teh TBC nerangkeun hukum soal enteng tapi solusi tina eta hukum soal nu hese jijing nerangkeun hukum soal nu enteng tapi solusi tina eta hukum soal nu hese ya bisa teu percaya. Di jalan mbak di jalan rok ponok kaluhur you can see buuk di bereman lamun kuring datang teh geuning juk nolol om check in om nu kitu geuning ah uninga bapak ge pasti da meureun pernah kadinya meureun tuh pernah pan amis budina nih om check in om cinta moal teu boga duit jeung abdi mah cinta ustad geus sok tempor dina TikTok alah cenah selfie heula kuat kebeg Pak diajak selfie ku si eta sieun viral deui bahaya cinta entong tong selfie nah atuh cenah Pak Ustad meuni ka abdi teh ngahirna hoyong cenah selfie keur dokumen pribadi amung cinta rokna atuh tutupan heula era cinta di jilbab heula abdi neangan taplak meja teh ieu cenah kaharap geuning bobolek lakan cinta kala atuh neangan baligo partai abdi mah tadi nah ada dipoto teh langsung cik batu aduh cenah Pak Ustad dipoto jeung babegi je bedak abdi teh ngahaja dalam dibukakan membalikona wah boleh kelak teh reuwas digarawean teh dinu kitu kuring teu wani nyebut neraka ka si eta henteu padahal cek agama mah pan teu meunang teh nya tapi kuring teu wani Pak teu meunang teh gawe di kitu neraka enteng teuing ngomongkeun neraka tapi nu hese mah mere solusina sabab kuring cinta neng ka dieu boga duit cinta 150 atuh cenah ada abdi teh 7,5
cinta nemi mahal pan sarang penginapan 2,5. jadi cinta rencana kuneng gope pecintengan boga 150 engke cenah atos-atos salat subuh. Nah cinta neng nepi ka mahal-mahal teuing da ieu mah lain deuk nanaon cinta rek mere tah cenah rek mere mah hayu bade di penginapan bade di hotel dah cinta moal ka harti geus di ditu cinta aya di kulon tuh kebon buncis tahap di dinya ada teh bah cicing aya saung malik ngulon diuk we abdi jeung si eta ditanya bira ge tah cing teh duit 150 ngan ukur hayang nanya kunaon bet gawe di nu kieu sakitu pertanyaan. Nah ada jeung juru cur cai panon nyuruh cur cai panonna ku abdi bere tisu citu kunaon neng make jeung ceurik sedih henteu cenah kitu. Ibu lamun ditanya ku salaki tuluy ceurik berarti ibu teh boga beban anu gede untuk bisa diomongkeun ka salaki bener tak ieu ge ceurik teh boga beban anu gede untuk bisa diomongkeun sabab kuring cantang tu mere solusi dirobah pertanyaanna cing teh boga indung gaduh boga bapak boga indung henteu boga bapak henteu berarti ieu teh budak teh yatim piatu boga salaki aya ka mana atuh kabur pa ieu teh HP abdi teh aya foto salakina ada di teangan ku aing di dieu teh jika eta geuning atau cinta neng beren salaki ragrag talak henteu cenah dituluykeun teu kabur we cenah eueuh geus sabar taun geus 6 tahun atau cinta kawin deui we lebe teu sanggupkeun ngawinkeun sieun dihujat geus bingung entan si eta kaharti ku kuring yatim piatu salaki kabur. Pertanyaan nu katilu aya cinta kades di lemur neng aya cinta apa neng yatim piatu kuningaeun da aya sensus penduduk ngajeblak di desa oge data yatim piatu asup cinta ngaran neng lebet cinta sok barang berek kades ka neng pan apaleun neng yatim piatu jawabanana hampuranya teu ngeunah cenah wararadul wungkul mun keur kampanye jigan heueuh geus jadi mah cadu wadul ceuk si eta kades lain ceuk urang ceuk si eta cing teh aya ustad nu sok ceramah teu neng seueur cing teh osok barang bere pan neng teh sidik yatim piatu sarwana ustad ge ukur ngadalil wungkul merhatikeun ka yatim mah kacadunakeun hampura ustad ulah kasiliran ceuk lain ceuk urang ceuk si eta urang oge cing teh aya ibu-ibu nu sok jamaah pangaosan seueur cing teh osok barang bere ka neng parsidik neng yatim piatu nu jamaah teu abdi nu pangaosan teu abdi dah palamer tium jeung palamer baju kitu cenah ibu hampura lain ceuk urang ceuk si eta urang oge cing teh aya RT jeung RW barang bere teu ka neng sarua we jeung dununganana kitu tah simpulkeun ku bapak paingan si eta gawe dinu kitu nu salah teh hiji pamarentahna dua ajenganana tilu tokohna opat RT-na kalima rakyatna terlalu ngantep padahal dalil infak dalil sedekah tertera dina Al-Qur'an nah anu kitu teu kabelaan well da ceuk kuring da tuh cinta neng eureunna gawe dinu kieu teh mangga cenah abdi riren da abdi ge uninga cenah dalilna ngagebeg pak nah cing teh dalil naon wala taqrabu zina ngagebeg harita wah cing teh ieu budak maknya aya ublak bisa ngadalil cing teh geuning eta neng tiasaan ngadalil da siang mah abdi teh ngaos ngan wengi we abdi teh kikieuan buah dipikir-pikir asa jamaah urang gitu cing teh eudeuh eureun neng bade naon persyaratanana tikah abdi ku aa ngagebeg harita keneh hoream anjir kudu kawin jeung nu kitu tamatak abdi ceramah ka dieu nawiskeun ka bapak beli bade beureun bapak mung urang mung matak teu bisa nyebutkeun neraka ternyata urang teu bisa meresolusi nu sabenerna well tah matak beleh di dieu aya Pak Ustad bade jihad jur dijajab ku abdi beleh kan insyaallah karek dianteur moal teh majikan jungar weng ternyata si eta ngahinakeun diri lain karena kahayangna tapi ternyata konsep pangabutuhna nu teu dipalire ku sasama hirupna bener panteu teh zaman Umar aya bangsat gede ditewak ku Umar bin Khattab nu ditanya lain bangsatna nu ditanya nu beungharna nu beunghar jarakat teu ceuk nu beunghar henteu meujeuh atuh si ieu ngabangsat ti maneh dabungan hak maneh hak si ieu teu dibikeun ku maneh tuh khud min amwalihim gerak cokot harta bandana pikeun jelema anu tara infak jeung sedekah khud judulna kahartos teu dicokot ku bangsat teu dicokot ku garong dicokot ku rumah sakit sok tinggal milih talung di garong talung di bangsat
talung ke rumah sakit entong mending oge tulung nu butuh talang nu susah bere jelema anu peryogi doa na ngocor ka urang Gusti salametkeun anjeunna panjangkeun yuswana beh dituna ya Allah parakeun milikna tambahan rizkina ternyata urang beunghar saumur-umur urang panjang umur urang sehat aya doa batur dibantuan jeung dibelaan ku awak urang matak lamun umat Islam geus saperti kitu yakin bakal calager bager hirupna teh genah ieu ceramah loba nu ungut-ungutan teuing ngarti teuing tunuh atau kira-kira tunuh wih kan gitu teh ieu teh ajaran Nabi pangan urang sok poho dua Pak kasus nu kadua Bang Emo cicing nyaho urang ge nyaho da di Bandung ge sarua malahan ieu ge pernah nginjeun Bang Emo kuring teu bisa Pak Ustad menang Bang Emo renten riba neraka terlalu enteng nyebut neraka tapi sebenarnya solusi anu eueuh meureun eta teh rakyat teh pernah datang ka kuring Pak Ustad mamanawian ka 200-500 pun anak nuju sakola geuning sakola teh mararahal ceuk kuring teu aya leos ka kades ceuk kades teu aya leos ka kadus ceuk kadus teu aya leos ka warga ceuk warga teu aya nu bager iwalti budak duaan kana motor beat bari diharelem bari gareulis gek nyieun kelompok limaan aremok cabok dipimpin ku si Neng anu dua nararangtung bikin surat perjanjian aku bersumpah dan berjanji heudeuh mayar tina limaan hiji teu mayar nu opat kudu tanggung renteng kanu hiji nah Ustad bika apal pernah namut berarti lamun kitu kesalahan nu paling fatal lain di rakyat-rakyat teuing tapi kesalahan paling fatal tah di ajenganana tah di kadesna tah di RT-na tah di nu beungharna tah di nyawah pangajianana bener cobaan isu mah ku Bapak menang rentenir riba neraka berang mah eta salemur nginjem ka Bapak kabeh eudeuh dibere mata hukum teh teu gampang nu diomongkeun tanpa aya solusi dina hirupna tah Nabi teh jadi solusi keur umat ayo urang mah lain jadi solusi keur umat lain urang kalah kadang-kadang mah jadi papasyaan keur umat sedil atuh heuh paingan Nabi diisrokeun jeung dimi'rajkeun da ieu atuh maka lapanna subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina subhana maha suci Gusti Allah urang teh rada isin nyebut subhana teh Pak subhana maha suci Gusti Allah ari hate kotor mah geuning sok aya siksik melik sulit ati goreng kucus belang bayah sok aya padahal kamari teh nisfu Saban tanggal 24 kamari nisfu Saban Allah nutup amal manusia ngahampura dosa manusia ngan Allah boga janji opat nu moal dihampura hiji dosa anak ka indung bapana dua dosa pamajikan ka salakina tilu dosa dulur ka dulurna opat dosa jelema anu ngabogaan hate geuleuhan ka sasamana hiji dosa anak ka indung bapana dua dosa pamajikan ka salakina tilu dosa dulur ka dulurna opat dosa jelema nu dina hatena nyimpen sifat kageuleuh ka sasamana aduh bener ieu ceramahkeunna beda we ungut-ungutan ari heuh dosa anak ka indungna bayangkeun nu ngaran indung ngandung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang budubrag nyeri na indung ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri batal ngalahirkeun naon nalika anak hohoak jeung sesentak anu jadi indungna maka goncang jiwana nyurucut cai panona tah tempo budak sampai kitu ekonomi bakal ragrag rumah tangga bakal hancur salatna bakal ditolak ruk ku padung rap ku lemah katur bantana beureum Nabi moal pernah mere sapaatna pikeun budak anu bedegong kanu jadi indung bapana tah matak sakedeung deui ayeuna Ramadan wayahna ibu geura tepungan kolot urang dahar ngeunah-ngeunah gua kolot teu kabedag beas-beas acan urang baju aralus gua kolot masa potong teu kabeuli urang ngeunah-ngeunah hempak jeung segala rupana duit naker gua kolot mah 100.000 ge teu boga
urang ngeunah-ngeunah cicingna gedong buah kolot menyeraksakan kenteng geus para rotong anu mantuan jeung nu ngomean na kamarana eta anak nu paling fatal inu bapak malu sapir di jalan anakna baleleunghar di mana nilai anakna well tah sadio atuh dah tuh matakan langit boga janji jeung Allahna bumi boga janji jeung Allahna laut boga janji jeung Allahna ceuk laut Gusti izinan kami deuk nyapu kabeh jelema ku tsunami naha kami geuleuh ka anak anu sok hohoak jeung sesentak anu jadi kolotna hiji ceuk gunung kami siap bituna ceuk langit kami siap bejadna ceuk bumi kami siap ancurna ceuk angin kami siap datang puting beliungna nalika nyaksian umat manusia ngaranna anak nganyeri hate ke ngaran kolot nyeri dada kolot tengeuna hate kolot ku kalakuan anak angin geus siap pikeun nyapuna laut geus siap pikeun bahena gunung geus siap pikeun bituna dunia geus siap pikeun ancurna kamari aya gempa moal aya make jeung bencana alam di mana aya alam mere bencana eueuh ti dituna Pak sabenerna bencana eta terjadi loba teuing ku ayeuna budak nu duraka kanu jadi inung bapana tah nah di baheula bapak keur kolot aya kitu ingeung kieu eueuh heueuh nya nah di ayeuna saminung nya Bandungan eta gunung Bandungan budak tetangga budak ibu sok Bandungan nyai gugah engke atuh moah tah sedang kerja agama teu meunang nyebut ah ih oh ka kolot dititah kudu siap bari nu ngaran kolot jasar gede budak urang can boga sapeda budak batur geus boga sapeda maru teu nyeri eta kolot ngadoa ka pangeran ya Allah parakeun milik abdi gedekeun rezeki abdi hayang ngajamin kamar bogotuhan anak budak batur sakola mau motor budak urang lelempangan geuneuh beungeutna beureum rarayana ditangkep ku kolot nyai hampura emak can bisa melaan maneh loba kolot ragrag derajat hareupeun anak naha hayang melaan anak tapi can kacumponan leres Bu budak batur jajan budak urang henteu kolot nyerina tapi iser gede anakna beunghar boga mobil boga sawah boga gedong sok poho kanu jadi kolotna padahal beungharna anak ladang tina nyurujut cai panon tengah peuting ngaran inung bapana tah badak tong sok ngarasa sukses lah ngewa lah kuring ge bisa kieu jujur lain doa batur lain doa saha doa inung bapak kuring Pak matak tadi ge urang mah mun init-initan cinta mah doakeun abdi ka mana maneh ka Subang sabaraha panggung 2 tah itu teh dus teh karet hiji rek ka Subang cinta mah doakeun abdi ditangkep eta kuring ku indung heuh cenah ku mah didoakeun sing hasil Bandungan engke lamun teu hasil lain doa indung urang teu dijabah panitia we teh hidang eta cinta mah hoyong cau aduh cenah karesep cau Subang moal teu bararadag tapunten nu leutik mah tong diasupkeun cinta mah eudeup jeruk aduh cenah jeruk Subang moal teu aramis beda jeung jeruk urang rada hasem da di urang mah cenah piis hawana di ditu moal teu aramis tah teh cau teh sisina teh jeruk teh cinta mah eudeup dukuh komo we cenah sing komplit dari urang macam melak dukuh terjadi ukur dauna di ditu berenjar hari jadi cinta mak ai maneh kamari cenah mawaranginang ti mana ti Tasik ai Borondong ti Majalaya ari Dodo ti Garut ari Wajid ti Cililin tah ari ti Subang rambutan cikan kerek ditempo lamun eueuh tong sok ngawadul hirup teh aduh kode keras wangsul kuring teh kita kasubunakeun jam 2 meureun pidatangeun tawa jam 3 pun biang matara kulum cicing dina kursi bangun anu ratug angeuna cinta mah kunaon lain gerak kulum hariwang maneh can balik mah kolot bacan bisa sare bener tuh hariwang anak lamun can balik kolot can bisa sare ngacacang pikiran sok sieun di jalan ingis ku bisi rempan ku boa sok sieun maneh dihina batur sok sieun maneh diledek batur mah cinta demi Allah urang Subang teh nyaraaheun ka abdi teh nyaheun barang datang cinta dipapak dibere cai jeung cikopi pas ceramah oge cinta alhamdulillah daripada ngadangukeun malahan abdi digalabrug kitu we cek abdi teh heuh cenah syukurnya sing barokah ka urang Subang tadi teh kitu apa salam we cenah ka Pakade Subang ka MUI Subang ka tokoh masyarakat Subang tadi teh kitu ai maneh cenah tadi teh di Subang lewas karena mobil pun be mukakeun mobil ari mare ka mana sabaraha panggung 2 nah hajang dus ngan hiji gitu kade cenah maneh tong sangabohongan kolot da maneh mah ustad teu kaciri kopiah henteu sorban henteu ulah ngawadul cenah ka kolot mah doraka cinta mah demi Allah teu ngawadul abdi teh ceramah 2 panggung ning eta dus hiji anger pa dianggap ngawadul mata tulungan atuh panitia kudu 2
sakingku hayang melaan kolot leres dek neangan surga nu mana Pak? Surga teu bisa ditebus ku tahajud wungkul, surga teu bisa ditebus ku salat wungkul, surga teu bisa ditebus ku ibadah haji wungkul, tapi surga al jannatu tahta al aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu, maka anak nu sumujud ka kolot di dinya bagian tina surgana. Ya. Leheng-leheng baheula urang keur leutik barang penta ka kolot, kolot teu mere duit lantaran teu boga. Ayeuna mah bapak baheula bapak hayang mere duit ka kolot, bapak keur eueuh duit tapi hate hayang mere ka kolot. Ayeuna bapak geus boga duit tapi kolotna geus eueuh anger ceurik. Baheula keur urang keur can usaha hayang mere duit ka kolot tapi teu boga duit. Ayeuna geus aya duit kolotna geus eueuh, geus ruk ku padung rap ku lemah katuruban tanah beureum kajen ngoceak paratan jagat ngajadi paratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur reketek kana hate bener nu ngaran anak can bisa mulang tarima kanu jadi kolotna nyaan. Mata hayang surga mah enteng ka kolot sugana atuh bubar teh teh daek narepungan kolot euy kuburan batur apal ai kuburan kolot tutunggulna oh deui nu mana nya ai si eta kunaon asa rieur sia ari kuburan batur di Tarpungan ai kuburan kolot bala di Arantep asa lieur nya bener. Padahal ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Bandungan Pak nalika urang keur udur kolot datang duit teu boga nyokot cai asupan uyah dikompres eta sirah urang ku kolot. Dokter nu mana nu nyebutkeun panas kudu diubaran ku cai Allah geuning eta kolot bet ngompres ka urang aya ikhtiar kolot hayang nyageurkeun anak geus dikompres dikeukepan nepi ka kolot mepaduli teuing penyakit anak tepa kamari geuning anak keur corona anger jebleh ibu nyai kajeun cek dokter di halangan ditangkep eta anak keur corona paduli teuing deuk maot oge eta cek kolot saking ku teu keung nyawa ditandonkeun kanu jadi anak ditangkep ning urang teh ku inung teh nyai gera damang gera sehat nyai bisi maneh hayang kahayang sok ku emak moal burung ditedunan diolo eta keur gering dibubungah ieu hatena bener teh kolot kitu. Ayeuna karasa ku bapak geus eueuh kolot hayang nangkep saha hayang nyuuh ka saha hayang mencetan saha hayang dititah ku saha hayang mere duit ka mana di dinya ngaraketek anak bener-bener teu bisa melaan nu jadi kolotna well tah keheul atuh dah heueuh otak cikuring ge ieu teh nu hadir teh baregong baheula apal urang ge sarua teh batak papagah nabi nu paling utama adalah Muhammad tong dibere syafaat mangkeluk sarupa kitu nah ya Allah maka jeung tong dibere syafaat lantaran di dunyana ieu makhluk jelema teu dipikarido ku inung jeung bapana salat ya Allah zakat ya Allah haji ya Allah sabodo urusan salat jeung zakatna eta mah urusan manehna jeung kamina tapi ieu urusan jeung inungna nepi ka goreng bari kolot boga jasa ka dirina syafaat nabi dicegat ku Allah ulah nepi ka anak anu duraka anu jadi kolotna tah hiji berarti lamun kitu ladang Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa berjalan nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka keur urang kudu berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jeung dulur jadi akur tina teu inget ka kolot jadi inget tak ieu ladang Isra mata lamun bener ieu bapa mi eling Isra Mi'raj masjid bakal pinuh apan tina kedul jadi daek Quran bakal kabuka hadis bakal kaaji jeung tatangga moal pasea jeung dulur bakal akur ka salaki kitu deui tah keur ibu balik ti dieu teh lamun boga dosa ka salaki teh geua tangkep salaki teh ayah cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay Isra heuh kunaon cek si ustad Isra teh aya Nabi Muhammad mah Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa umat nama Isra teh tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jeung dulur jadi akur tah emak teh rumasa boga dosa ka aya hampurannya heudeuk naon deuk Isra inilah nilai Isra isuk berubah ibu balik salaki di kebon atawa geus usaha cicing ibu teh nagog nalawang panto lain ngablu memotoran wae salaki datang gening bapana sumping rengkuh ieu teh rengkuh lain kieu wae atuh kasalaki teh rengkuh gening bapa parantos sumping nya mah gek calik salaki na Bang Barung cokot sukuna pencetan heula ku ibu laan sapatuna
porosotkeun kaos kakina. Bapak Widi kamana mah ka dapur nyanak naon, bapak jigan udah haga leos nekot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki suruput ka tempo amisna. Nah make jeung amis pan teu make gula, nu amis lain gula na tapi nu amis budi ibu ka salakina. Bener Pak? Cicing ya ibu juga yang balik ngadengeun kieu mah. Beres dibere cai tungtun ku ibu teh cekelan leungeunna suntangan heula. Cicing tong kasih sirian tenang. Ngeus dicium leungeunna bawa ka jambana, bapak bilih bade ibak tuh cai parantos nyampak, bilih jadi bade cai tiis ieu na jolang, bilih bade cai haneut ieu ku abdi parantos ditiisan. Mangga bapak ibak heula tekul salaki mandi, ibu nyiapkeun kadaharan, beres mandi sambeurkeun deui, bapak ieu sarungna, ieu kamejana, ieu kopiahna, ieu sajadahna kebutkeun ku ibu sajadah, tekul salaki salat, beres salat kulibet ibu ka hareup deuk nyuuh nalahunan, bapana hapunten jisim abdi capek lungser ripuh tunuh geuning bapak teh melaan jisim abdi, hapunten tak ieu ceramah teh jero teuing dan tempat dina kicep teh eueuh nu kitu di teh eueuh asli nu aya gejuk kieu menang duit teu henteu make mantong kitu. Ngeus sarpi kitu bikeun tadi pan keur masak bapana urang tuang sasarengan da mah kita acan da dekul barang dahar pupun tenan ibu teh hampura bapana teh jeung deungeunna ukur bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengek we jalujuran tapi tempo huap salaki sagede peureupah lop nah mah kejeung jiga nu ngeunah barang dahar nu ngeunah lain deungeunna tapi nu ngeunah budi pamajikan ka salakina tapi ibu deuki kituan teh ka salaki nu kumaha heula lur salaki nu kumaha atuh deuk dihormat kitu teh salaki nu ngarti kanu jadi pamajikan hayang geulis dangdanan hayang jongjon rasikoan hayang tenang contohan tah lalaki eta hayang geulis dangdanan hayang tenang rasikoan hayang nurut contohan minimal bapak teh atuh adan-adan gigireun pamajikan kan tos ibu dipangadankeun ku salaki tong ngajawab da apa nah apan Rasul mah subuh salengkeung adan gigireun Siti Khadijah cek Siti Khadijah ya Rasul adan sumuhun naon ya Rasul urang netepan artina pernah Nabi adan gigireun Siti Khadijah ngajarkeun agama lain ka batur ka pamajikan heula. Ai urang di masjid adan pamajikan teh di adanan nu akhirna balik adan gara pasea ninggali teuing di masjid dia tuh heueuh nya kamari mah ceramah rada anggang ibu rada jauh ka Tasikmalaya nanya bapak-bapak cing teh Pak pernah mang adankeun ka pamajikan abdi cing iraha basa pamajikan maot cing rajeun daek adan nungguan maot heula aduh ampun sok isro lalaki kudu isro mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tabeasna mah gera dangdan ta alat keur dangdana mah di parfum ta parfumna mah ibak ieu sabuna deuk menta moal ibu ka salaki moal kabeh geus sadia hari ieu mah aing ngeukepan hayang jeung nu seungit ai di madian ku sabun ganu puguh asa heeh jeung domba Garut nu salah lalak matak isro teh sok bawa kana alam rumah tangga berjalan tina goreng kana kaalusan terjadi sakinah mawadah jeung warahmah isro teh lega kakara bakal mi'raj teh nabi naik ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha maka umatna anu lalajo sing daek naik darajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah Allah ngaekeun darajat manusia ku iman jeung ku ilmu iman nu aya dina hate ilmu nu aya dina amal kakara naik darajat lamun ilmu aya na bibir can aya amalan lain naik darajat Pak tumpes eta darajat heueuh ya deuk naon atuh naikna darajat manusia ta istainu bisobri wassolati innallaha tuh nya jadikeun salat jeung sabar sebagai penolong araranjeun tah di dieu letakna jadi urang naik darajat teh di mana dina salat bainal kufri wal mukmin tarku salat pembatas antara mukmin jeung kafir adalah di mana eta jelema salat jeung teu salatna matak naikna darajat manusia ku salat kahiji media keur ngawangkong jeung Gusti Allah maka ibu boga kasusah boga kabingung caritakeun dina salat entong ngomong jeung tatangga
urang mah boga kasusah ngomong ka tetangga bingung euy urang mah salaki teu usaha cek tetangga teh urang lebih bingung nah 40 tahun raraan teu boga salaki bejakeun dina salat minimal salaki usaha atuh ibu salat duha na da salaki mah teu kaburu deuk duha minimal salaki ka kebona atuh ibu nyebor sirahna ku cara mapagahan anu benerna lain ngajengkelkeun sok usaha ngan balik rumah duit alieur naik darajatna manusia teh ku salat sabab salat teh kadua keur mupus dosa manusia dosa salat nu mana nu mupus dosa manusia hiji sidqul qauli dua layinul qalbi tilu tarku ma'asi tah salat nu mupus dosa teh sidqul qauli nu alus ucapan dua layinul qalbi nu leuleus hate tilu tarku ma'asi nu ninggalkeun kamaksiatan tah salat teh eta sidqul qauli alus ucapan simbolna inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati atawa ti usoli kana geus alus usoli fardhu subhi geus alus Pak bedituna inni wajjahtu wajhiya ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi geus aralus Pak buktikeun alus ucapan buktikeun alus bacaan sing alus dina ucapan ulah alus dina bacaan salat ari ucapan nganyerikeun hate batur nganyerikeun kategenahkeun batur ngomongkeun kagoreng patutan batur maka eta salat perlu dipertanyakeun karek hafal salat can bisa amalan salat ngartieun pan salat urang mah karek ngapalkeun wajhatu wajhiya lilladzi beres salat beugeuning celengeung we nyiniran batur ngaledek batur ngahina batur di mana eta bacaan salat nu tadi karek apalan can jadi amal hiji dua nu ngaran salat teh tungkul Pak Allahu akbar eueuh jelema culang cileug naon maksudna tungkul jelema nu sok salat bakal nemongkeun tawado hirup tawado artinya ngejeng ruku sekalian tak aya ruku teh ngahargaan batur mana bukti itu Jepang orang Jepang panggih jeung jelema kaligata garobae hai kerennya abdi bisa bahasa Jepangnya gitu bahasa Jepang kaligata garobae hai artinya ruku teh kudu bisa ngehormat batur jelema anu ruku bakal nganggap batur lebih alus batan urang batur lebih hebat batan urang batur lebih bener batan urang batur lebih pintar batan urang batur lebih keren batan urang sehingga ilmu nu aya dina diri lain dipakai adigung tapi ilmu di diri bakal ditempukeun tawado bahkan ngahargaan sanajan batur salah sekalipun well tah can eta salat urang acan nepi kadinya tuluy assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca katuhu simbol kealusan kenca simbol kagorengan kanu alus assalamualaikum kanu goreng assalamualaikum nu alus doakeun alus nu goreng doakeun alus jadi cina salat teh kudu kieu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisa seuri kanu baeud aduh batur keur baeud urang kudu seuri urang teu ditampol batur pedit urang mere alah roreamnya mana bukti eta dina hajat sok dicatetkeun Mang Imin 50 ditulis Mang Imin hajat tempo cenah catatan sabaraha 50 mak leuwihan cenah 55 ai teh koncana kurang hiji teh tatangga urang miskin sabaraha cenah si eta asa curiga 10 dekul si eta hajat bere cenah 5.500 artina urang mah batur pedit urang pedit batur bager urang bager naon istimewa Bapak dakwah ka ustad naon istimewana mere oncor ka tukang batre dakwah anu cerdas mah mere batre kanu pareumeun oncor ka hartos ye tuh digoda we ku Allah teh ibu teh salaki beger tah kudu anger salat kumaha tah lamun ngadoakeun salaki keur beger kieu doana teh ya Allah leahkeun manahna lalempeng hatena uihkeun ka cintana nyeri mah nyeri Gusti ngan dasar takdir abdi panguihkeun eta cara we ka jisim abdi ulah kagoda ku pelakor ya Allah ta eta salat kanyataan masalah kieu beger lain eta doa teh ya Allah lamun keur mau motor sing tikusru lamun ayeuna keur cicing di imah si eta sing rugrug gempakeun sekalian podaran ya Allah sakantenan kagok jelema kitu kitu ieu teh ngadoa atawa nitah mana bukti tah ieu pas salat teh lalakon salat
lalakon salat bawa kana alam 24 jam. Jadi salatnya lain 5 waktu tapi salatnya 24 jam. 5 waktu mah eta syarat jeung rukun, syarat sahna rukuna aya dina 5 waktu, tapi di luar eta wayahna praktekeun kahirupan dina salat. Takbir praktekeun, ruku praktekeun, assalamualaikum kakatuhu kakenca praktekeun. Inilah salat. Kedua, tina salat teh boga makna. Naon maknana? Hiji salat syariatna, dua salat torekatna, tilu salat hakikatna, opat salat ma'rifatna. Salat syariatna awak nabi takbir urang takbir, nabi ruku urang ruku, nabi sujud urang sujud. Ini teh disebutna salat syariat. Awak nabi jeung awak urang sarua kalebah salatna. Ngan dua apa nu ngabedakeun urang jeung nabi mah salat torekat teh nabi dina salat hadir jiwana, tak urang mah dina salat teh tara hadir jeung jiwana. Matak Allahu akbar gebret hujan seseuheun inget, gebret hujan kunci leungit inget, leungit jiwa bener. Nah kudu sadar ya heueuh. Nah ustad beuki jeung apal pengalaman abdi pisan. Komo geus diputuskeun ku kabogoh mah eta keur Allah ka kamar eta beungeut hayang nonyok anjir ka si eta. Heeh. Dua, salat torekat jiwa hadir. Katilu salat secara hakikat rasa. Matak nabi tara ngewa ka jelema nu tara salat, tapi ku nabi mah diajak. Ka dieu bisi teu bisa bacaan, ieu urang diajar kitu nabi mah. Jadi geus salat teh bijil rasanya ka jelema anu henteu. Ari urang salat batur henteu aya rasanya tinggal nanya masing-masing. Urang gitu beres salat batur teu kaciri kata geus salat subuh geuning beung we batur teh ka karbon awarna mah akebon jang salat heula henteu. Aduh teu kaburu, aduh si kafir sugan karena kafir teh bika gampang nyebut kafir teh berarti eueuh rasa. Mana bukti nabi salat make rasa? Geus salat subuh ini ka imah Siti Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul kanggo saha di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong watir lapareun. Cek Aisyah pan Yahudi ya Rasul bari lolong ongkoh heueuh karunya keun Yahudi ge da agamana ngan beuteung lapar mah anger urang nu kudu melaanana kerennya. Moal aya hate kitu nya jeung urang dipikeun eta katuangan teh Aisyah omat enjing nyieun deui dibawa ka juru kota Mekah. Cek nabi hei cek eta jelema saha eta abdi pemuda. Cek nabi teh pemuda mun urang mah nya Abi Muhammad gitu henteu nya abdi pemuda. Aduh pemuda rek naon katempo maneh teh keleng beuteung bari jiga nu lapar dahaga yeuh cai ngaleueut heula lapar dihuapan eta ku nabi nepi ka beak sapiringna. Maklum Yahudi bari lolong geus subuh pak geus wareg nepak ka nabi hei pemuda anjeun teh jelema alus anjeun pemuda hebat tapi oma tong deukeut jeung nu ngaran Muhammad kuring benci kuring geuleuh kuring rujit. Muhammad jelema gejul, Muhammad jelema majun tukang sihir. Eta nabi mun urang pada kitu dicabok ku aing mah nabi henteu teu lemek teu nyarek diusap kuring deuk mulang heula isu ka dieu deui nya pemuda siap beres salat subuh deui Aisyah ka dieu dahareun 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu umatna sanggup teu boga hate kitu. Tak bapak mereka tatangga ngomongkeun bapak kira-kira isuk deuk mere deui moal alus ladang raja bantang ngere tareuas hate alus. Atuh tanya kuring nu ceramahna eta kitu bebengok ustad. Mun abdi barang bere ka tatangga ngomongkeun abdi komo nyebut jomblo mah deuk dibere deui oh ustad atuh bade ngan deuk dicampur jeung baygon enrien ku aing metuman jelema kitu mah da. Artina hate urang teh lain hate nabi. Hate urang mah kalimpudan ku nafsu, hate nabi mah kalimpudan ku wahyu. Itu bedana urang jeung nabi teh. Nabi mah hatena kalimpudan ku wahyu, urang mah hate teh kalimpudan ku nafsu. Mata geus maca sholawat asapang sholawatna, geus maca Quran asapang Qur'anna, geus ka masjid asapang masjidna, geus salat asapang ahlina, bisa ceramah asapang bisana. Inilah hate nu teu kalimpudan ku wahyu.
tapi Nabi lain mukul tapi ngarangkul, Nabi lain nyindir sumampir tapi Nabi mengajarkan. Nepi ka Umar bin Khattab galak bebeakan sekalipun dek ngadek Nabi Muhammad datang ka imahna, Nabi ngadon kumujeng, ya Umar kami geus nungguan anjeun. Bayangkeun eta Umar galak Pak, jug langsung ngagapruk ka Nabi sujud nyuuh, ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal ti imah init ka Nabi dek dikadek Nabi datang ka imahna nempo pameunteun Nabi nepi ka bear budina taluk Umar ku bear budi akhlakna Nabi. Urang lamun batur dek ngadek urang datang ka imah langsung dijebrod ka urang. Ya bener tuh maot ke Nabi Muhammad teh Yahudi 2 poe teu dahar-dahar neneangan kukuling bari tongkat, mana pemuda nu kamari, mana pemuda nu ngajamin kami. Umar datang, iya bebengok nu ngaledek Nabi kuring. Kumaha ceuk Umar? Aisyah ka dieu keun dahareun ngakidig bae eta Umar amak ka si eta. Nabi cenah asa kampura kuring mah eueuh teu maen kitu meureunna dejegerna da. Ka dieu cenah maneh Allah ieu cenah pemuda nu kamari ka dieu heula sok salangap diwowolkeun kabehana lop diongkekeun ku Yahudi. Nah ieu mah lain pemuda nu kamari, namanya mah jeung apal nu kamari mah ditatap jeung diusap di mere tuang nage kalawan lembut, lain jiga maneh kasar kieu saha anjeun. Kumaha ceuk eta ceuk Umar, kaula Umar. Nah anu biasa saha Muhammad ngupingkeun bahasa Muhammad, Yahudi taluk nepi ka sujud. Ya Umar anterkeun kuring ka kuburan Nabi, kuring deuk asup Islam ayeuna keneh. Artina asup Islam karena akhlakna junjunan urang Nabi Muhammad. Paingan urang batur geuleuh ka urang, da urang mah pidato alus ngan contoh nu goreng. Heueuh nya. Kudu saladar we tah. Ari heueuh. Kerennya sholat Nabi nepi ka hate make rasa kitu. Paingan urang mah batur urang sholat batur teu kabita teh da rasa atuh. Anger we kitu kan atuh sholat teh geuleuh hujit cua ngewa kafir murtad neraka ka kitu teh. Cing pake rasa. Ulah waka ngomong neraka, urang can datang ka imahna ngajarkeun sholat. Iraha Bapak ngajarkeun ka imah jelema nu tara sholat. Acan da? Lamun acan ngan nerangkeun hukum soal nu enteng, ngajarkeun Pak soal nu hese. Ya ibarat bapak ka kuring, nah cenah ustaz teh di kopiah, pertanyaanna mere henteu. Nah ustaz teh di kopiah, pertanyaanna mere henteu. Tah lamun teu mere berarti tong gurah geureuh. Lamun dibere odok urang dipake kenang-kenangan ti subang, aduh gagah we eta yang beureum geus. Kuat alus itu burung hari nu bapak keur abdi atuh wariskeun Pak tuker jeung jam ieu tuh asli Bu mata paingan urang teu diangkat darajat da urang mah kitu atuh milih nafsu batan wahyu. Aya Nabi mah milih wahyu batan nafsu sasetrip bedana sasetrip. Terakhir tina salat teh aya salat tarekat, tina salat teh aya salat hakikat. Salat hakikat mah rasa, salat makrifat. Tah salat makrifat mah yen salat teh geus dianggap kadaharan. Lamun Bapak lapar aya dahareun langsung am. Lamun Bapak hareudang aya cai langsung brus. Lamun Bapak tiris aya simut langsung rup. Nya. Tah ayeuna kana salat geus kitu acan urang. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung Bapak teh aduh geblus ka cai. Leos ka masjid, ajakan batur, deregdog. Acannya kebergeran Pak. Lolohor, Allahu akbar, Allahu akbar. Nu udud anger udud, nu gapleh anger gapleh, nu disawah anger disawah. Nepi ka adan geus tamat, qomat geus tamat, teu eling-eling. Urang mah karet nepi ka dinya. Jadi sholat can dianggap sebagai dahareun, sholat can dianggap sebagai penolong, sholat can dianggap sebagai nu nyalametkeun. Padahal sholat kuring sholat bapak, sholat kuring nyalametkeun kuring, sholat bapak keur nyalametkeun bapak. Maka urang teu kudu loho karena sholat batur, hakikat mah urang ge omeaneun. Kahartos ye astagfirullah setengah 12 Pak. Ibu balik babari coba urang Cimaung lur 3 jam teh dia jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 lain well ngeusan lain well tuh inilah ladang rajaban teh kado terindah adalah sholat kukuring teh itu diliwatan Pak
Nabi nempo belah kenca aya naon ah mangawe ka ustad-ustad nu dieu pangnerangkeun deui da ieu mah ukur garis badagna sabab lamun kukuring diterangkeun cantang tu anggeus 2 jam 3 jam cantang tu bahkan bismillah ge cantang tu anggeus sabulan sabab urang mah hirup teh aya bismillah dibaca arinya ahan eueuh asihan eueuh padahal bismillah teh pan eusina makanya ah Allah ka asih Allah walasan jeung asihan sabejat-bejatna urang Allah mukakeun lautan hampura nah hari tetangga goreng ka urang sok umur memusuhan tuh geus eueuh tah Rahman Rahim teh heueuh nya akurkeun ejeung bi teh kala nyebat asma Allah bi ku kodrat Allah ku irat Allah ku takdir Allah pan urang mah anger dihina asa dihina diledek asa diledek padahal mah batur ngahina urang diledek urang batur ngahina urang ngaledek urang mitnah urang bi kodrat Allah takdir Allah nah beuk takdirkeun urang diuji ku panghina batur sabab Allah boga rencana keur mupus dosa urang teh ku panghinaan batur inilah bi Pak jadi urang mah teu akur boro-boro jeung 30 juz boro-boro jeung 114 boro-boro jeung 60.000 60 ayat jeung bi wae urang mah teu akur kene mata tong sok ngomean batur urang ge omeaneun atosan ibu sok aruih sakitu nu kopi hatur Bapak anu diparayun hapunten sim kuring da urang teh datang ka dieu rek neangan kaalusan laik neangan ka gorengan ari kaalusan mah sumberna ti Gusti Allah ai ka gorengan mah sumberna ti awak kuring matak bubar pengajian ku Bapak caritakeun kaalusan berarti ieu pengajian teh sumberna ti Allah lamun Bapak ngagogoreng kuring keur naon diuk tadi ukur neangan ka gorengan sakit nu kafi atur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamberi hampura nu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.